Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampai. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung iradat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah, ku pangawasa Allah urang sadaya tiasa gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna wirehing manusia hirup tungkul tempatna kaluluputan tangah tempatna kalepatan sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah maha panghampura tangtu urang sakabeh kagolongkeun jalma nu carilaka. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligo hormatin simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lemur tikawit kades kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, tari ibu pangaosa neangan naon. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, tari ibu nahan tunuh nahan ripuh datang ka dieu neangan naon. Kabisi pincu cek ibu datang ke pangaosan teh neangan ilmu jauh-jauh teuing da cek kuring entong ngajug-jug nu jauh tong neang nu anggang tong nyeduh ka langit bisi lemokot kana diri komo ngajul bentang ku asiu da ilmu mah ayana awak bapa. Tapi nu jadi persoalan tadi ge cek budak al ilmu nur ilmu teh cahaya nah geus kaoncoran urang ku ilmu urang jawabanana acah. Kabeh gen datang ka dieu teh apal ilmu tahajud geuning unggal peuting harees. Kabeh ge apal ilmu sedekah tapi naha nyeun masjid teu beres-beres. Kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea boro-boro mah rakyat leutik ustad oge sok parasea. Berarti lamun kitu boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge teu pati bisa. Mata hakikat hirup kuring make baju biasa celana biasa ngomong ge ngomong biasa sabab kuring jelema biasa lain jelema nu luar biasa. Ari bapak onaman di kopiah di sarung meureun geus jadi jelema luar biasa. Ai kuring marumasa jelema biasa matak ngomong ge ngomong biasa ngomong Sunda bisa ku bahasa Arab bisa kan kuring sadar lamun kuring ngomong ku bahasa Arab kuring jangar ibu lieu. Atau bisa ku Inggris bisa in the name of Allah dan bersipul the compassionate ngartos teh ibu boro-boro ibu orang ge meunang ngapalkeun ti magrib mata kuring teh jelema biasa nu teu perlu aya istimewa. Bahkan era parada lamun ku batur disebut al-mukarram. Al-mukarram yang mulia mulia pelebah mana kuring-kuring sadar kana kagoreng patutan diri kusut batur disebut al-mukarram salat subuh ge kaberangan monya ya al-mukarram kitu. Madak disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, beh dituna disebut ulama rada isil. Sabab ulama teh warasatul anbiya, pewaris para nabi, sedengkeun nabi ngahadirkeun ka urang ngawariskeun teh akhlak, sedengkeun urang pan akhlak teh rada bejat. Heueuh nya dipikir-pikir. Titah zakat ngadon kumen. Titah ka masjid ngadon lalajo persib. Maknya ya al-mukarram kitu. Matak hakikat nu ngaran hirup mah rada hese. Nah atuh cep ustad beda jeung batur akeun bae teu kudu sarua. Da hakikat mah sarua. Bapak diudeng, bapak di kopiah, bapak di sarung nyaritakeun Islam kuring oge sanajan jiga ojek online eudeuh ngomongkeun Islam. Ngan meureun hakikat nu ngaran hirup mah jelema mah kumaha sebutan. Disebut alus ku batur entong waka alus
disebut alus ku batur entong waka ngaku alus sebenarnya lain orang anu alus tapi batur teu apal gorengna. Lamun bapak disebut jujur ku pamajikan entong bekah irung asa kapuji sabab pamajikan nyebut jujur ka bapak teh karek 2 minggu antosan 2 tahun jujur leungit gedebul datang jelema teh cicing dina hiji darajat anu sarupa. Mata hadirin kaum muslimin lalapan kahirupan tong sok lalajo cangkang tapi lalajoan mah tina eusi eta cangkang. Tahajud ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, tak berarti tahajud jeung salat teh cangkang. Nya naon atuh bakal ditarima keheulaanan ulah waka ngomongkeun ditarima. Pengajian ieu ge bakal ditolak, saum ke Ramadan bakal ditolak. Ibadah haji kajian unggal tahun bakal ditolak, maca Quran bakal ditolak, maca sholawat bakal ditolak lamun tilu rupa aya dina awak urang. Kahiji anak goreng patut ka inung bapana, kadua pamajikan goreng patut ka salakina, katilu dulur goreng patut jeung dulurna. Mangkaning kamari era politik anu Anies asa aing pang Anisna, nu Prabowo asa aing pang Prabowona, nu Ganjar Pranowo asa aing pang Ganyarna. Ditanya teh cing teh tatanggaan atuing cenah babugih henteu atuh kos nu garelo. Politik mah 5 tahun sekali datang lagi. Da anger ibu maot mah nu tahlil tatangga, bapak maot anger nu susah mah tah dulur. Teu mungkin gresok telepon Pak Browo gitu. Yen ayeuna teh aya nu maot hayang dipangtahlilkeun, jawabanana sorry ye. Cobaan mebe nu deukeut. Cobaan mebe nu deukeut talebe gitu Pak Ustad aya nu maot di dieu hayang dipangtahlilkeun, pasti jawabanana oke gas. Mantak hirup kudu akur jeung dulur, kudu hade jeung tatangga. Nah deuk salat, deuk zakat, deuk saum, deuk ibadah haji, deuk pangajian kieu eueuh arti lamun tatangga nyeri ku bibir urang, lamun tatangga nyeri hate ku sikap urang. Nah bet kitu. Apan jelema nu sok salat mah meureun kudu akur jeung tatanggana. Monya aya salat bacaan alus, aya beres salat ngomongkeun batur, di mana eta bacaan salatna? Tanya teh kalau leprok itu teh lain naon kudu masak gitu Pak. Sok Bandungan bisa teu percaya. Cenah salat teh kudu tungkul, kabeh ge bisaeun tungkul budak paud ge diajarkeun, tapi naha tungkul dina kahirupan urang hese. Geus salat wae di aku asa aing pang ibadah namlak cangkeng dina kelek. Di mana mah salat atuh teu jiga maneh eta nyebut teu jiga manehna nu diomongeun teh. Mama kejeng kudu mamawa batur. Salat urang keur nyalametkeun urang, batur teu salat kok bae kumaha manehanana. Urang mah ngan sakadar derma ikhtiar keur nyalametkeun diri sorangan. Rada banganya. Salat teh tungkul, lamun bener salat tungkul maka salat kudu dibawa dina alam kahirupan sing tawado hirup. Teu ngarasa diri pang hebatna, teu ngarasa diri pang alusna, teu ngarasa diri pang daekna. Sabab hakikat nu ngaran hirup jelema luhur elmuna bakal ngarasa boloho dina hirupna. Matak sehingga elmuna teh bakal dibawa batur lebih alus batan urang, batur lebih hebat batan urang, batur lebih mulia batan urang, sehingga ilmu bakal mampu ngajenan batur teu ngarap-ngarap diri di ajen batur. Matak urang mau make baju kieu ngarah nu ngajen paduli teuing. Di mana aya mustami, di mana aya ustad menungguan mustami kuat jengkel anjir. Banda mana-mana geunya aya ustad datang mah narangtung geuning al mukarram wilujeng sumping da ka urang mah ku hari-harena yey. Nah kan bae dasar jelema matak nungaran kehidupan setiap manusia entong sok ngaragangan karena jirim jeung jenisna, entong sok ngaraharagangan karena wujud jeung bentukna, peragangan mata eusi hatena. Sebab ngalusan awak soal babari, ngalusan hate soal nu hese. Diajar deui
ibu hayang gelis mah enteng, tinggal di wedah, tinggal di lipstick, make blush on. Nu hese mah amis budi. Teu saeutik kudakna kandel, bibirna beureum, hasil pamatuk di karukut. Batur moal ngahargaan wedah, batur moal ngahargaan lipstick, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlak. Maka akhlak adalah sumberna hate, celik putih jeung celak herang. Gumantung hate nu meninggalih tanpa pamrih narima kana kodo jeung kodar pangeran. Matak hirup mah tarimakeun, dihina batur bae lah, diledek batur kumaha kahayangna, dipitnah batur kumaha si eta. Nah, apaan alhamdulillah teh sadaya puji lillahi kagungan Allah. Keur naon dibaca tamu aya diasupkeun kana hate henteu. Ongkoh alhamdulillah tapi nah hirup ria wae. Dok tahajud, tahajud asal liur ngabener. Sagedeung deui Ramadan, wah bakal parabag dina Facebook. Mau kena anyar, bro. Dipoto mending alhamdulillah tarawih kedua lancar. Nah, ka 3 ka 4 selesai eta di masjid. Berarti naon ieu ngaranna bebengok babatok ria. Matak hirup jelema nu hade, eueuh deui iwal teh jelema nu kosong dina hatena. Jelema nu kosong boro-boro teh kiai, boro-boro teh santri, boro-boro teh ajengan, boro-boro teh ustad, boro-boro teh ulama. Jelema nu kosong hatena anjing sekalipun bakal jadi ilmu pikeun hirupna. Adah kuring mah diajar ngalakonan eta. Aya tetangga miara anjing tara geurehan nu marabana ge baturna mah ge teu ngaganggu ka urang makanya dicarekan. Miara anjing najis, tah sanajis-najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali kalau make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus hanjerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Nya nyeri we si itu tah hampura nepi ka kiamat dosan dibawa Pak. Talung keneh cek paribasa nyeri ku peso aya doktorna. Tapi nalika urang ijid rujid cua ngewa ka sasama hirupna, Allah nyiptakeun manusia lain keur dipikang ngewa, tapi Allah nyiptakeun manusia keur jadi oncor kahirupan pikeun urang. Tinu salah wae jadi heunteu. Da ibu ge bisa balik rumah tangga lantaran lalaju batur pasea wae atuh. Burger geuning pasea, kumaha ceuk ibu ka salaki, Pak urang mah ulah pasea wae. Heeh, jadi cagerna ibu teu pasea teh era ku si itu. Dalam si itu orang mah urang nu burger kan. Cek salaki itu heueuh mah kuat ka neng bener pasea. Pan ku ibu ditambahan. Heueuh tapi aneh pasea teh loba budak. Kumaha cek salaki ngan tempo budakna hareuseun beungeut da meureunyeun apa baeun-baeun. Teh sing kosong hate. Jelema nu kosong bakal sanggup dicician. Tanya kana awak masing-masing. Lamun dinu hadir ieu aya malang hate, jujur lamun dinu hadir ieu boga rasa bisa, boga rasa mampu, boga rasa bener, boga rasa pangnyana, hampura ngadenge ceramah kieu malang hate bakal eah-eah. Ya ceramah kitu jauh-jauh belum ustadna gerhana aing ge bisa atuh nama ge jeung ku nitah urang lain ku sia atuh sidik urang mah jelema riweuh. Isuk-isuk di SMA 13 Cimahi naik deui ka Majalengka, beres di Majalengka rurusuhan datang ka dieu, beres di dieu ayeuna wayahna rek sagedeung ceramah da ka Sumedang. Di Sumedang jam 5 kudu belenyeng ka Cianjur, di Cianjur belenyeng ka Leuleus Garut. Capek ustad, lain capek deui ripuh. Batu nama ge jeung viral atuh da teu hayang. Sok bisa anu hayang viral gantian sami ngomong urang dek HS bisi hayang pe bisi hayang viral geuning batur mah hayang pe urang mah embung geuning eta viral tah kuring teu nolak embung teu hayang jeung teu embung da jelema nu boga kahayang tempo dewan kamari duit geus beak dicapluk rakyat aya rakyat ayeuna duit dicokot nyoblos ka nu lain nu akhirna teh da dewan teh di Cisarua ayeuna teh tah eta teh keprofek kudu masa kamari kadere. Jadi itu gering jiwa teh kunaon tah ieu dolakana. Cara ge minyak saparapat duit 50. Beas geuning 2 kilo
nah ustad apa kan saya nitipna di urang ayeuna teh can dibagikeun dek ngalongok ka Cisarua da bejana jadi jelema edan ngan lamun ditanya kunaon megejeng gelo lantaran hayang sedengkeun takdir Allah teu keuna kana kahayang nama rukuring jadi ustad hayang dah henteu matak bisa anu hayang sok gantian teu Pak tuh jadi edan jadi gelo kunaon mawa teuing kahayang sedengkeun takdir Allah tara sadar yen Allah mah mere ka jelema setiap jelema nu dipilih ku Allah berarti eta jelema aya pilihan milih Allah. Talamun bapak hayang sukses dipilih Allah gampang gerak pilih pilihan Allah. Pilih bager, pilih soleh, pilih dekat, pilih daek. Tah Allah bakal milih. Ai kitu mah kumet bergehese cap jahe buntut kasiran dek dibeungharkeun kumaha? Da dina beunghar ge bakal pada ngahujat. Nih jelema beunghar tapi hasum pamatuknya. Terus eueuh kakolotnakeun sangsara kakolotnakeun naha aya dosa urang anu harta teu dibikeun ka batur sehingga batur ngomong sing beak sia. Kada ya kudu salaladar dah heueuh. Matak suksesna jelema lain karena ku dirina, tapi suksesna jelema ternyata aya amal anu ku Allah dipika senengna. Matak sok tuluikeun amal teu kudu nu gede-gede teuing, nu leutik tapi kontinu. Da iya rajaban centang tuh disebut ibadah acan mbak asli iya teh ngaran teh karek kembang ai kembang kena ku burung saha eta burungna hate sorangan isu geus paragpag status Facebook tunuh wengi pangausan wah geus kacau ditanya aku baturku naon ibu-ibu serak ngaos sholawat jeung maca Quran teras dilajengkeun ku nyanyi 3 lagu tah hampura ieu teh ngaranna bebengok ria ibadah lain penting ieu ka capek-capek karibu-ribu ka tunduh-tunduh lamun lain ibadah Allah nolak nah aya riaan matak ngaran hirup bebaskeun hate bener Pak da jelema nu teu bebas hate mah rungsing rudak ka ituna teh moal ngeunah diusahakeun lagi matak abdi mah dek pamajikan teu umung rudak ngan teuing dari tempat-tempat beungeut di mah beungeut rudak atuh rieur anjir tuh jadi kunci kebahagiaan, kunci kehidupan adalah hati. Poe ayeuna disebut rajaban enteng teuing. Teu kudu nuding ka nutara. Dulur urang pan aya nutara tara rajaban bae pada batu. Da urang ge nu osok cantang tuh eusina. Rajaban mah pira kadar pengajian, ulem ustad datangkeun sistem hadirkeun rakyat. Naon eta pengajian rajaban gampang teuing. Naon eusina? Eusina tina rajaban teh Isra, ari Isra teh cek lugoh teh bahasa. Isra teh perjalanan Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ai keur umatna naon? Eta mah da keur nabi, ai keur urang naon? Keur urang kudu Isra berjalan tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jeung dulur jadi akur, tina goreng ka salaki jadi hade. Lamun bener ibu Isra goreng ka salaki bubar ti dieu tanya salaki ayah. Cek salah kita kunaon maneh balik pangaosan jadi lebay Isra lamun bener ibu dek Isra ka salaki tah hampura yenit usaha balik usaha hormat salaki dek sanu ngahormat salaki lamun lain pamajikan batur mata tangga ukur ngomongkeun mulyakeun atuh ku pamajikan lain ngadun sarwana aib salaki aya di ibu, aib ibu aya di salaki. Lamun aya tetangga apal hapurna bapak, tah cucungi pamajikan nu ngomongkeun. Heeh nya. Sadel atuh. Sok Isra berjalan tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek. Lamun bener ieu judulna Isra, masjid subuh bakal pinuh. Lohor bakal loba, asar bakal aya, magrib moal saat, isya bakal naker. Tapi kenyataan Isra subuh kaberangan keneh lohor lalungit asar beak magrib eueuh
Isa bea ku Persib atau di mana ya Isra kalah kawe arudunan udunan 10 20 30 hayang Isra Mi'raj ningang ka jelema nu sik-sik melik mah heueuh urang mah udunanna ustadana ngegemolna gehel tong sok kitu eta udah pada ridho berupa nya cek goreng oke sedih ya sorry ya ngaharayan orang reamannya diharian ku kolot mun budak orang mah daek we ayo ke kolotnya teh hayang ngaret-ret acan so bener teh ieu Isra teh matak tong nuding ka Nutara ya si eta mah Itara Rajaban tong sok diulik teuing ada pi omongan teh da urang ge nu Isra wallahu alam sabab nu Isra berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa keur umat nama berjalan tina bodoh kana nyaho di dia aya rutinah datangan ulah dapun maneh ngulum ustadna nu hadir sakieu beri hujan maraksakeun coba na rutinan sajajan ustad ngabangla maneh ngopi ongkoh asa carape anjir hirup yang bener aja bro waktu mata nu ngaran kahirupan mah Isra teh berat matak teu kudu ngajul bentang ku asiung moal nepi teu kudu nyeduh ka langit bisa lamokot kana diri teu kudu neang anu anggang korehkeun nu deukeut bae Isra teh geuning awak sorangan keur Nabi Isra berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa keur urang Isra teh berjalan tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina goreng jeung dulur kudu akur tina teu hade jeung tatangga kudu hade tina goreng kasalaki kudu alus Isra tah teu kudu babatukan teu kudu sok werek ngopi mah teu kedah babatukan nyaho urang oge kode eta mah kode karumasaan sok Isra matak cekuring itu berat Pak lamun ibu dek Isra kasalaki wayana sabab Allah nolak ibadah ibu Allah nolak segala rupa perkara ibu Allah nolak sholawatan ibu kajian dilakah lekoh Allah nolak dicadarna ibu Allah nolak maca Qur'ana ibu lamun sapanjang kalau lamun sapanjang salaki nyeri hate ku bibir ibu cek abdi mah daripada kasindiran lebih ada balik dat bapak nu bakal ngeunah atuh kumaha ibu rek Isra tah salaki isuk datang ti panyabaan sambut nalawang panto eta biedan drama kuring manampo kepelajaran budak anu miskin mikir nya ngeluh coba nu beunghar jungkal kadinya si eta gumaha mencilaka teh otak rata-rata pan jadi masyarakat teh kanu beunghar maka jeung budak nu bontong harus disebutna ge Raden coba nu sangsara cucungik siapa maknya aya Isra kitu ngaran-ngaran Isra ibu balik salaki di panyabaan sambut bapak geuning sumpi nya mah cekelan leungeunna gewat suntangan cokot suku nalaan sapatuna perosotkeun kaus kakina ulah pernah ibu ngagoak bae tarasi montong ikan duitna beuki teh cokot cai keun bae tong make gula bae teh geus hampuraan ibu nyuguhanana hapunten bapana teu ngadamel teh manis acan kumaha ceuk bapak keun bae suruput diinum ku salaki 2 gelas kurang keneh kuat jiga nu amis ternyata nu amis lain gulana nu amis budi pamajikan ka salakina da kajeun cek teh manis anu ngeunah atuh kajeun teh manis anu alus dibikeun ka salaki badi ibu jumrat jemrot jumudar jemundur jumras jemris leos ka dapur cucungik salaki barang labok hayang nu kieu wae inum ku bapak asa nginum patrawalik padahal amis ternyata anu pahit lain patrawalikna nu pahit budi pamajikan ka salakin beres dibere ngaleueut bapana bilih bade ibah
cai haneut parantos nyampak teh ieu caina jolang manu haneut teh ieu manu tiis mang aku mah bapak ibu teh cicing jadi satpam di luar WC gebrus salaki mani bubar mani bikeun sarungna bikeun kokokna bikeun kopiahna kebutkeun sajadahna mangga bapak gerana tepan dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup sujud hareupeun salaki teh atuh bapana hapunten jisim abdi bapak capek lung sereup putunuh melaan jisim abdi hapunten ti luhur sausap rambut teh handap saibas dampal ieu teh ceramah teh jero teuing da tina kicep lagi eueuh nu kitu di dieu teh eueuh paling oge salaki datang jeung nanya duit menang duit teh tal mah eta heueuh ieu merekna apal urang oge atuh komo nu itu mah tuh nah da kadenge deh teu kudu kikituan kumaha duit da kadenge atuh tah kitu Isra teh atuh nya Isra teh ngaranna teh mada kalakon Isra mah hampura teu kudu neang nu angga korehkeun poe aya lagi urang isuk cantang teu robah sikap hirup nu pedit anger pedit teu akur jeung dulur anger teu akur komo bab ayeuna Prabowo menang Anies eleh aduh nepi ka curang da moal bisa dikitu-kitu pageus jadi mah jadi we teu kudu riweuh wabu genteu mada anu hade mah politik rakyat cing teh pun nah milih Anies Baswedan hayang jiga Jakarta hari ibu di Jatinangor cing dari ibu hayang saha Prabowo nah 3 kali keok wae 3 kali eleh wae cing dari nu hiji deui hayang saha Ganjar Pranowo nah dewasa jeung kolot teh naon buktina wisan kabeh politik rakyat nah ada geus beres teh saha cenah euy nu meunang Prabowo ari ibu kasaha Anies Baswedan bae eleh oge si eta mah kuat lempeng hatena coba para elit di luhur para sehat jeung burger sababaroga kepentingan rakyat mah teu penting-penting amat nu penting bea sing murah rakyat mah sakola sing gratis gawe sing gampang gitu lain haben sekolah luhur sawah kolot dibeakeun ukur menang ijazah gawe mah kudu nyogok jeung nyogok pengangguran di mana-mana di mana ladang sekolahna wel atuh badak barejakeun ka ditu ka pejabat teh lain butuh keur nyana teh ai mimiti mah jigan bapak-bapak ibu 11 abdi insyaallah pret anjir insyaallah gede wadul hari keur hayang dicoblos deukeut jeung rakyat belaan rakyat meletik waduh geus jadi mah geblus ke alam gaib kuat hese panggih-panggih acan bener Pak heeh mata hakikat hirup teu mungkin disebut pejabat lamun teu rakyat leungit rakyat narek mimpin cucungu mata geus jadi pejabat teh tong sok sombong-sombong amat lain ngecedog wae na kursi turun atuh ka rakyat teh ayeuna harga beas 400.000 coba rakyat makan aja keong sawah ku sia we ari heuh atuh bener Pak tuh sok Isra kadua Isra ibu ka inung bapa sabab moal aya ibu tanpa aya inung bapak ibu tadi geuning budak ceramahna eusina eta moal aya kuring lamun eueuh inung kuring mata kuring mah moal aya jelema nu dihargaan ku awak kuring saha nu bakal dihargaan ku kuring disanjung dipuja-puja inung jeung bapak kuring kadang pejabat datang ka dieu teu sudi kudu suntangan manehna kudu ka urang nah apaan si eta jadina ku urang pan urang rakyat berarti si eta kudu suntangan ka urang yeuh lain tibalik ieu aduh ka inung bapak tara ke pejabat geueuh anjir mane rujit amat heeh nya dipikir-pikir bener ya sok pikir sabodo viral deui teu naon capek asli viral teu beger ge hese lain teu boga kahayang kuring nonton awewe beger jeung lain teu boga hayang ngan loba teuing nu nyaho ustadna ngabojeng awewe narek ngabojeng doma jelema ayeuna ye amit-amit Gusti badah
nu ngaran hirup sok Isra kasaha ibu Isra ka inung bapak inung nu ngandung bapak nu ngayoga naon ka batur ngahormat ka kolot teh nu paling aneh kuburan batur dibersihan kuburan sorangan kuburan kolot sorangan nepi ka tutunggalna teu nyaho di mana nya kuburanana ya eta budak keur sok pikir mata kuring mah minta doa tarati batur bisi teridoeun batur medek ngadoakeun pek henteu ge kajeun tapi inung kuring jeung bapak kuring teu boleh ngadoakeun ka awak kuring dibalik suksesna kuring aya nyurucut cai panun inung kuring mata bubar ti mana-mana ge abdi sujud ka kolot hampura jeung teh mah sumpingna telat ti mana heula jeung teh geus ceramah sabaraha tanggung opat leo sakana mobil ternyata dus teh karek 3 tah hiji ti dieu meureun amawarana tah oge nya ari Allah teuing mah ti dieu abdi mah jujur hampura mah urang Jatinangor mah diologi aya teu mere do kitu we urang kalem-kalem acan katempo teh muka jeung kalem-kalem kata asli nabet gitu pan inung kuring sok nanya kamari cenah maneh mawaranginang ti mana ti Tasik aya dodol ti Garut aya Wajid Cililin aya Borondong Majalaya tari ti Jatinangor Huwi terus naon deui nah bolu terus naon deui seblak sok sing komplit sok tanggarek ditempo dina dus lamun eueuh na ngawaradul hirup teh ka inung ka bapa nah bet kudu inung bapa al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu bahkan ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutir walidain ayeuna bapak geus karolot kieu boga duit boga baheula mah hayang mereka kolot kok duitna eueuh ayeuna bapak geus boga ngan aya nu hiji saha nu eueuh kolotna baheula urang keur ngora teu boga duit Pak gawe teu boga harta teu boga hayang mereka kolot nepi ka surik eta bapak ayeuna bapak geus kolot geus boga duit hayang mereka kolot kolotna geus eueuh matak di mana aya anak nu bisa tamat dikanyaah ka kolotna nyerina ibu ngalahirkeun nyerina ibu ngalahirkeun mah aya gantina mana bukti eta nyeri ngalahirkeun geuning boga budak 5 tapi aya kan nyeri kolot anu moal bisa digantian nepi ka kiamat naon nalika urang ngalahirkeun budak goyang getih raga papisah jeung nyawa maot pingarendana tapi geus gede eta budak caluta ka kolot hohoa ka kolot suntak sengor ka kolot tah hampura nyerina hate kolot laut geus hayangeun bahe bumi geus hayangeun ancur gunung geus hayangeun bitu langit geus hayangeun murag kiamat geus diarap-arap nalika aya anak nu wani ngahoah kolotna matak paingan ayeuna loba musibah di mana-mana tinggal balik ke keluarga bapak entong nuduh kanu jauh tong neang kanu anggang kolotna geus leungit harga diri hareupeun anakna well bener ya boro-boro budak urang apan bapak gitu ka kolot teh iraha bareto keur umur 6 tahun 5 tahun saha nu bedegong ka kolot teh teu ibu-ibu aduh entong sok soleh teuing naha saha baheula nu bobogoh dina poe keur lalajo calung teh saha tanya bapak-bapak entong sok soleh teuing saha baheula nu nolol tina janela imarana rek dipeletok ku hancip teh tah matak nu ngaran hirup entong nuduh nu jauh tong deang nu anggang korehkeun nu deukeut urang ge saha sabenerna atuh heeh nya sok ladang Isra tetapelkeun ka kolot situ Pak lieur cenah melarian paramek kan sak urang pikir teu percaya mata urang entong ngukur urang keur salat teu keur salat mah batur ge bisa urang entong ngukur sim kuring keur ceramah urang entong ngukur keur pangajian kieu teh kabeh ge jelema salah ge katempo soleh tapi tempo masa geus bubar ti dieu geus bubar salat cantang tuh aya tapak sanggeus salatna nya asli tah pada kalakon kehidupan setiap manusia sok Isra berjalan tina bodoh karena nyaho tina salah karena bener tina kedul jadi dae tina goreng jeung dulur sing alakur
isuk gening kita tepungan dulur orang keluarga orang nusadara ulah anu beunghar di aku wargi abdi aya dulur sangsara panggih tiap kunyem si eta amit Gusti saha jeung ibu eta sanes wargi abdi gengsi si eta pedah maneh nama kongkorong panjang gelang baradag jam nepi ka hade imah gedong nepi ka gigibri giri nyamper pengajian ge hayu ngaos da eta namungkeun gelang nepi ka hayang kitu kana irungna kongkorong panjang dongko wayah kieu keur tiris duh hareudang di kasebeleun hirupna teh si eta mah padahal naon harta banda bet dibangga-bangga lamun bener bapak beunghar hampura tungtung hirup kadang-kadang gedong sigrog naha tungtung hirup nyerang kedong mobil mewah geuning dianterkeun ku pasaran ieu baju warna-warni nu ungu bae meunang nganyuk deh nya nya apa ge da nyanyi lagi kosong tadi teh eueuh nyawaan nyanyi teh Pak si orang mikiran poe isuk ditagih meureun baju warna-warni anger tungtung hirup mah boeh warna bodas nyaannya tungtung hirup boeh warna bodas dek duit loba miliaran kekeh Pak sawah lega anger Pak dikubur mah di sawah batur beri hanapeun tangkalawi matak naon pibekeleun urang di akhirat lamun tanpa aya nilai ngamanfaatkeun harta ku sedekahna ngamanfaatkeun umur ku manfaatna ngamanfaatkeun ilmu ku amalna leungit ta urang sebenarnya naon-naonna mata kahargaan jelema teh ulah karena beungharna alari tak bejakeun di dieu nya lamun aya jelema beunghar sombong gara tobat kitu nah mage jeung kudu tobat apaan moal disebut beunghar mun eueuh si miskin jasa si miskin gede luar biasa aya nu maot nyokot pacul panggeulana nyeun kuburan aya nu maot nyokot pasaran si miskin ngage maul jeung gantung lagi lamun tahlil 100 poe si miskin tara eureun matak lamun aya di dieu jelema beunghar mung akro jeung miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna jeung nyeun kuburan sorangan ge tuh aya pasaran gubug ku sorangan gara tahlil ungeuk-ungukan sorangan eueuh nu nganterkeun sok we aclok-aclokan sorangan manusia butuh ku batur matak sing hade kadulur jeung ka batu tah ladang Isra teh eta atuh ladang Isra Kangjeng Nabi Muhammad seuri kanu baeud mere kanu pedit banyak kanu tara esek entong boro mah jeung batur sok tanya lamun pamajikan baeud da bapak ge miluan padahal nu ngaran lalaki mah ku Allah geus dibedakeun kumisan janggotan mah nya ya kumis jeung janggot baeud aduh jiga lele useupeun atuh Pak da teu pantes jelema nu kumisan jeung janggotan baeud ye ibu-ibu mah deuk baeud jemedan jemedan wajar kumis eueuh janggot eueuh baeud lucu sanajan jiga jeruk edek bitu coba Bapak janggot terus aduh anjir aing nepi ka nempona ge garila.com lalaki mah lain kudu buat baeud nakal kunaon pamajikan bet baeud tanya aya naon awak heueuh nyaho urang oge aya naon dina awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang teang padaringanna kosong eueuh beasan teang dengan sanguna eueuh teang lipstikna geus ngagoler jeung bilik tapak ngodekan geuning teang wedak geus ipis teang lomari baju nangan 3 siki teang selop geus rajet kakara bakal bapak sadar oh paingan pamajikan baeud ka urang ternyata urang teu bisa nyadiakeun pangabutuh pamajikan bata ibu sing harade ngan ibu oge pan kitu kudu hade kana jadi salaki tapi ibu odok berbuat gitu ka salaki tapi keur salaki nu kumaha heula ari salakina teu merhatikeun kana pangabutuh mah da tugas lalaki mah hayang geulis dangdanan hayang jongjon rasikoan hayang nurut ya contoh well dasar korban TikTok aslina tugas lalaki teh eta
tugas salaki teh eta tugas salaki teh sok ibu eudeup ngahormat salaki tapi salaki nu kumaha nu merhatikeun pangabutuh pamajikan hayang geulis dangdanang hayang nurut contohan hayang jen senang rasikoan meureun ibu ge ngeunahnya adek aya dek eueuh mah jeung karawin atuh dia eueuh sabab itu teh anak batur tuh ya tapi ibu oge teh kudu sadar diberi duit ku salaki teh pake dangdan keun apaan duit teh gitu salaki berarti dangdan teh keun ai kanyataan duit ti salaki pake dangdan keur batur kauleman jiga ratu di imah jiga babu eta pelebah di kamarku jiga hantu ku sagala dipakena bengot make pupur panon make bonteng bibir make tomat kuat asa ngeukeuplas kuat asa sare jeung jus atuh da sing balen artina sing saimbang ngaran-ngaran ibadah teh kudu aya kasaimbangan inilah nilai Isra Mi'raj kan ieu mah kuring nerangkeun cek logoh Pak logoh teh bahasa Isra teh kan berjalan ai Mi'raj naik nya pasti jelema bakal naik derajat da kumaha teu naekna atuh tina bodoh jadi nyaho pan naik derajat yarfa'in lahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah Allah ngangkat derajat setiap manusia lamun iman jeung boga ilmu ilmu nu mana naik derajat ilmu nu boga amal iman nu mana iman nu diyakini ku hate percaya jeung mercayakeun sagala-galana ka Gusti Allah deta tanu naik derajat percaya ka Allah ai mercayakeun kanu lain pan lieu padahal geus rungkad ku si anak cicing geningan sisi di ditu dina sisi jalan Cadas Pangeran bari jiga nu heueuh kasurupan majarkeun ieu si anak jeung teh di mana manehna di jero leuwih digusur ku Rai Koneng teu 2 jam pelentung si anak di Cirebon ternyata si anak lain digusur ku Rai Koneng ku Tiung Koneng aslina mah tah lah urang teu percaya kanu kitu patut nah percaya ka Allah mercayakeun ka Allah lain ongkoh percaya ka Allah mercayakeun ka salian ti Allah paingan urang sok kecewa hirup nah da memang nu tadi kunaon urang sok kecewa hirup lantaran terlalu urang mercayakeun ka Allah tapi teu mercayakeun sapenuhna ka Gusti Allah percaya kana ikhtiar urang kumaha dewan kamari duit na loba geuning keok mah keok we ceuk abdi ge teh balik pengajian tadi oge panggih keur di jalannya make kolor partai cenah kaluhur make baligo gara supikir aduh buat watir anjir eta di jalan coblos 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 ari abdi ulah dosa teuing turun tina mobil rek miluan cenah sugan keur kampanye sugan bebeunangan keur rokok-rokok we mah dalam miluan coblos 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 ayo nu boga warung teh aduh nu gelo aya duaan kunaon bet kitu melaan teuing kahayang otak nu ngaran hirup mah tong melaan teuing kahayang sok bapak hajat hayang menabuh itu nabuh ieu wayang golek ditabuh ade Astri ditabuh dangdut nu mahal ditabuh nah ada bubar hajat tengah hulang di masjid udah mending we nabuh budak nu bieu rame anjir nu bieu gratis ongkoh urang dia ongkoh pelatihna urang dia teh tabuh deui kitu teu kudu mayar nya atuh ngahiras we da jeung tetangga mata kudu hade jeung tetangga ge kitu tah ai goreng jeung batur teh paloba dihirasna batur mungeun da bohongan urangna atuh goreng hoyong dangdut tabuh Roma Irama pek bae 45 juta talu meuli sawah nya bari nyanyi na kitu we seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu. Wah, mau dikaluarkeun kabeh sorana ge teu kaharti.
Cukuplah diriku menjadikan dirimu, walaupun sesaat cinta yang ku miliki tiada arti kenangan dulu. Seandainya aku dapat bertemu kamu. Spill anjir. Ya lumayan nanti rendah banget karena nyanyi mah keren pak. Itu cek nu tukang gitu sangka cenah Ustad etanya keur kaseta lu sorak nuhun. Peperihan mereh henteu atau muji-muji urang teh. Nyanyi itu teh ngaranna teh lain dakwah nyanyi. Lain dakwah mah lain kitu. Naon? Geus digentos ku daun ganya ayeuna mah teh. Daun hiris. Aduh. Tapi toong ku ibu, kunaon Rhoma Irama disebut raja dangdut. Lantaran takdirna nyalonkeun presiden bakal keok. Jeung teu kabayang picilakaeun Rhoma Irama jadi presiden. Pak Presiden ada gempa, jawabannya terlalu. Pak Presiden puting beliung terlalu. Komo lah bener jadi kenaik, aduh ya omongan. Kenaik mah goreng-goreng nasi dolar tuh. Tegeng konser Badung, Cimahi, Karawang, Padalarang, dua deui ceu. Mejeh jadi kenaik coba Rhoma Irama jadi kenaik pan lentong Bandung. Katakan Cimahi, Cimindi, kumaha penumpang Al-Fatihah. Ngadon tahlilan dina beus kira sepikir. Jelema teh gumantung kana takdirna masing-masing, matak jelema tong panas ku takdir batu. Geus takdir. Kuring aya baju kieu, calana kieu aya takdir ku Allah. Kudu jadi penceramah mah sa Jawa Barat ka kurilingan mah. Bahkan Jawa Timur, Cirebon, ayo takdir namanya. Cobaan ke RT sok pakai gamis singangsar, udang mesin badak, tasbih cekelan, wiridan haben, kumacek batur, aduh RT anyar tobat. Da lain takdirna, mata hirup tong sok panas ku takdir batu. Kuring rumah asa apa? Canikah, mentang bapak tong nyiniran. Paling sebal geuning lamun kawuleman ditanya kesalaman jeung panganten eta abah-abah so ieu teh geura nyusul cenah tad kenok anjeun ngan aing ngalawan ka kolot picacapekeun Allah Maha Adil isuk aya nu maot abah eta datang keur dikubur bah geura nyusul. Geus moal balik hirup jeung saya tahu. Tah. Cekelan ku ibu. Yen Isra teh berjalan tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi ku sakitu ge moal kaamalkeun moal. Mata tong nuding batur anu tara. Hakikat mah urang ge can tantu. Mi'raj naik ka mana? Naik daraja. Aya Nabi naik ka mana? Ti Masjidil Aqsa naik ka Sidratul Muntaha. Berarti Nabi bertemu Allah, urangnya kudu bertemu Allah di mana? Na sholat. Tak urang teh na sholatna nepungan Allah, mata sing ecel. Ini mah sholat cepret jiga per wae. Ai sieu sholat keur senam. Pan tadi ge ceuk budak ge takbirna we kudu aya lapan Allah na hate. Allahu Akbar gambarkeun Allah. Ya takbir karena susuhun ingat iya merekna teh ieu komo anyar diputusin ku bogoh meninya pas takbir teh Allah nu kabayang teh banget si cucungik eta padahal lamun di dia aya budak ABG keluar keur bobogohan tuluy putus kudu untung. Nah mengpang can kawin putus ge ai can kawin teu masalah coba geus nikah putus wirang kolot. Nah Allahumma uzurni fi musibati wa hlubni khairan minha. Bisa jadi Allah kemarin lebih halus tebatan eta kabogoh neng leungit nu datang kuringnya lebih keren atuh.
asli tuh geus aya hiji 2 3 ya. Mana nu tanggal loba teuing. Tapi kan bener bapak leungit duit cek saha leungit da cek duit mah teu leungit. Kunaon atuh bapak leungit duit aya sesuatu na awak bapak. 1 juta kudu dikeluarkeun 25 lamun dicekelan 25 bakal meubet meulit jadi panyakit. Mata kurang boga 1 juta piceun Pak ka saha ka yatim ka miskin. Naon maksudna ngarah aya ungkapan yatim jeung miskin ngadoakeun ka bapak sing parak milik deukeut rezeki anggang balai 875 bakal cager dina hirup. Tapi beda lamun 1 juta teu ngaluarkeun 25 bandungan bisa teu percaya rumah sakit geus nungguan. Matak sehat bapak cager bapak gumantung bageurna bapak aya jelema kumed mah alah hampura bro kajeun loba duit moal kahakan dah. Bener ya? Sadel atuh dah asli orang mah teuing da teu ngarti kana bab nu kitu teuing eta bararingung mikir asli dah. Jadi lamun urang boga duit 1 juta kaluarkeun 25 nu 25 teh nyalamatkeun nu 875. Tapi lamun kurang dicekelan maka nu 25 bakal jadi bibit panyakit. Loba duitna loba ngan bengek ka rumah sakit wae. Loba duitna loba ngan teu ngeunah di daharna. Loba duitna loba ngan aker pangabutuhna. Kumaha panitia di dieu ayeuna da teu jongjon hatena teh. Padahal duitna loba Pak. Nah teu jongjon duit loba, nah teu jongjon apa disugi geus loba bayareun atuh. Coba ibu-ibu nu datang ka dieu teu bawa duit, enjoy we barakatak seuri. Teu bawa duit, daeuh pangabutuh poe ayeuna. Coba panitia geus ngahulang sabaraha anjeun mayar son kitu. Sabab kita son bayareun, background bayareun, tuangan bayareun, kaasup ngadatangkeun kuring ge meureun. Well. Meureun. Eta kitu ustad lamun diulum ka dieu teu dibayar, eudeuh datang tinggal tanya, datang moal. Ieu teh keur ngomongkeun bersih hatena suudon wae hirup teh. Ampun anjir teu neurak-neurak ladang ceramah teh tah sabah sok naik derajat. Di mana orang bertemu jeung Allah dina salat. Mata kado terindah Isra Mi'raj adalah salat. Salat nu mana atuh nu bisa naikkeun derajat tah sallu kama raaitumuni usolli. Salat anu persis seperti salat Nabi. Usolli teu usolli lain, kunut teu kunut lain. Naon itu salat Kangjeng Nabi? Salat nu dibarengan ku akhlakna. Ayo urang mah bubar salat ge akhlak leungit. Ka pamajikan, aduh, atuh beda ai keur nyaah. Keur nyaah mah moal aya deui ratu nu pangkeulisna iwati bojo keur nyaah. Nalika aya mah awewe sejen, aduh, ka pamajikan si bagong eudeuh. Eta ka pamajikan dianggap bagong. Untung pamajikan cerdas. Lamun AA nyebut ka abdi bagong berarti sapepeting abdi hees jeung jaluna. Kurumuy budak-budak nanya mamah bagong bapak bagong berarti lamun kitu abdi teh anak begu jah. Parah-parah teuing hate urang heuh. Capek lieur naon tadi haben nginum bunghak beteng kali-kali ngopi atuh. Tapi dah sa amis-amisna bolu ketika ngaret ibu kan ibu lebih manis batan bolu. Tapi kan orang mah diongkek. La ilaha illallah Gusti Rabbi. Sok bertemu dengan Allah itu dina sholat. Tapi sholat nu mana atuh nu bisa madegeun diri, sholat nu mana bisa mupus dosa, sholat nu mana nu jadi alat Allah seneng ka urang. Sallu kama raaitumuni usolli, sholat anu akur jeung Kangjeng Nabi. Da urang bagi atuh sholat Nabi ku 4 rupa, hiji syariat, 2 tarekat, 4 hakikat, 5 ma'rifat. Tah sholat urang teh teu nepi ka dinya.
mata geus ceramah seperti kieu tong loba ngomean salat batur, salat urang ge omeaneun. Lain ieu mah utek-utek ka ciri. Nah nya si eta mah diutek-utek. Kumaha cik itu? Nah mana jeceng. Da urang bubar salat burger pasnya nyieun deui masjid, akhirna teh 2 masjid. Sia. Narek seragam wae kudu utek-utek kabeh. Atawa seragam kudu jeceng kabeh. Teu bisa lah. Da lain bab etana apa? Bab naon atuh salu kamaro aitumuni usul teh? Bab akhlak setelah salat. Aya urang manyata nu kitu diperdebatkeun, aya akhlak lah leungit. Mana bukti eta jeung dulur teu akur tina bab nu kitu? Nya heueuh nya lur. Aral anjir atuh da. Sadeo. Moal balik. Sok urang buka hiji salat secara syariat. Salat syariat teh ragana. Raga Nabi takbir, urang takbir, ruku, urang ruku, sujud, urang sujud. Nabi assalamualaikum, urang assalamualaikum. Nabi tahiyat, urang tahiyat. Akur eta nama. Ngan hiji nu teu akur, salat secara tarekat. Salat secara tarekat nalika Nabi nyebutkeun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, ngagambarkeun keagungan Allah. Urang mah hampura keur nyebutkeun inni wajjahtu wajhiya, lain nu digambarkeun Allah, ngalayang perasaan ka mana meuli. Bapak ge panan resep manuk mah komo Allah gebret hujan, aduh kahujanan manuk we. Ibu ge sarua gebret hujan, Allahu Akbar berobot hujan, wah seuseun. Jiwa teu hadir. Padahal salat secara syariat mah raga, tapi salat secara tarekat adalah jiwa. Jiwa teh datangkeun sehingga Nabi nyurucub caipanona nalika astagfirullahaladzim. Nabi teu boga dosa apa tapi istighfar 100 kali. Urang loba dosa nepi ka istighfar hese wae. Naon sih nu halangan urang? Kasombongan hirup. Da ieu teh nu hadir teh sararombong. Sabodo ulah baka kasigeng, kupingkeun heula. Sararombong eta nu datang ka asup kuring. Nah, nu tawadu mah Nabi. Nabi leungit dosana, geus dijamin pi surga, tapi tahajud unggal peuting, duha unggal poe, baca Quran lekat, ka masjid Minang. Nah, ari urang nu teu dijamin ka surga, tahajud mumual. Duha tara, baca Quran hanteu, pangajian kieu ge aya ramena. Bener? Tapi naha urang geus salat jeung ngaku pangsawargana, nah memangna surga teh di Cimahi gitu. Di dieu taletak kesombongan urang. Bener. Alhamdulillah pada kaharti. Tuh. Salat secara tarekat adalah jiwa hadir. Urang salat syariat mah bener urang teh. Ngan salat secara tarekat jujur can hadir-hadir. Taigana pengajian jiwa cantan tuh hadir, memikiran hutang isu. Da teu hadir. Coli dipasang, panon dipasangan, hate noroweco, ngomongkeun urang bisa jadi. Aya Ustad kieu teu dikopeah bisa jadi teh. Tapi ai seuring mah sarua mah. Nyatak jelema mah lautan lega bisa dikocayan. Lautan jero bisa diteuleman, tapi hate diet manusia hampura hese dikobek. Ayeuna bapak ungut-ungutan, ibu ungut-ungutan, isu bisa jadi bujurug ngomongkeun urang. Hese diteuleman hati jelema, mata nupang susah-susahna, nupang hese-hesena lain ngalawan Jepang, lain ngalawan Belanda, nupang hesena ngalawan nafsu nu aya dina diri masing-masing. Tuh, jid. Sok atuh salat sing akur. Jadi salat secara tarekat adalah jiwa nu hadir. Katilu salat secara hakikat rasa. Jadi nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang, susah batur susah urang. Jelema nu sok salat moal ngantep batur lapar. Jelema nu sok salat moal ngantep batur sedih. Jelema nu sok salat moal ngantep batur bingung. Pasti bakal silih tulungan, pasti bakal silih oncoran. Inilah makna salat nu sabenerna. Pan urang mah cantang teu nepi ka dinya. Nu aya ge ngadeng-ngadeng harta we. Ieu teh 20 gram. Geuleuh anjir. Ieu teh baju engal 7,5. Cek tetangga teh saha nu nanya. Jatetet baud. Tuh rasa. Entong nyaritakeun imah ka jelema nu can boga imah. Tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah.
tong nyaritakeun pangkat ka jelema hareupeun rakyat, tong nyaritakeun kongkorong ka jelema nu teu make, tong nyaritakeun geulang ka jelema anu teu boga. Nah sarua mah panas batur, kajian sholat, kajian zakat, kajian saum, nyeri hati batur, hampura Allah rada nolak karena perah ibadahanana, sabab ibadah teh lain saukur jeung Allah, tapi ibadah teh vertikal jeung horizontal. Tina ceramah bieu nepi ka ayeuna hese nya. Matak pangomean batur, awak urang ge omean aya. Situ percaya sholat syariat, sholat secara hakikat mah sholat make rasa, tengewa kan untuk sholat, terujit kan utara pengajian, tegeleh kan untuk ibadah, nah untuk ibadah lagi batu, nah orang geleh, kaharti maksud kuri, piceun sifat geleh, kamarinis pusaban lah, Allah bakal ngupus dosa manusia, iwati hiji nu moal dipupus saha, jelema nu dina hatena boga kene rasa ngewa ka sasamana. Kalau kahe perwasa burangna tuluy buka ujung sahur ujung buka ai hatena nyulit ati ka batur mah teuing puasa naon atuh Pak. Da keuna ieu teh ceramah jetot kana awak bapak teh nya. Paduli teuing rek diulem deui heung teu kajeunna teh teu butuh-butuh amat urang mah da. Tah. Otak salat secara hakikat rasa. Mana bukti Nabi sholat pakai rasa? Boro-boro ka umat Islam, boro-boro ka nu mukmin. Kafir bolongkotan Yahudi anu lolong unggal dinten ku Nabi di Paraban. Datang Nabi sholat subuh kadikeun Aisyah tuangan am ka Yahudi nu lolong. Malum Yahudi bari lolong pan teu nempok. Kumaha ngomongna anjeun pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad tukang sihir. Muhammad jelema gelo coba lamun bapak mereka tetangga ngomongkeun bapak mere deui moal. Abdi ge sarua apa? Eta kitu ustad lamun barang mereka tetangga ngomongkeun ustad edek mere deui. Ya jigana edek nurutan. Dah yang jiga Nabi kan ku urang dicampur jeung enrin sakalian jelema kitu mah kagok. Nembe ka eueuh nuhuna pisan. Paingan orang teu dipilih jadi nabi, paingan orang teu dipilih jadi rasul, paingan orang teu dipilih jadi jelema sukses, sabab urang memilih keneh hawa nafsu katimbang wahyu. Tah ari Nabi mah milih wahyu katimbang nafsu. Mana bukti 25 tahun nikah jeung Siti Khadijah usia 40. Nah wahyu. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan. Hai nabi kami ngutus anjeun ka dunya syahidan keur jadi alat bukti keur nembungkeun keadilan, keur nembungkeun keagungan, keur nembungkeun kehebatan. Hebatna Islam nabi buktina, agungna Islam nabi buktina, adilna Islam nabi buktina. Coba urang nembungkeun teu keadilan dina Islam henteu. Matak bapak tong hayang ka nyanung teu adil gimana bisa? Ya ari heueuh atuh. Nabi mah nembungkeun keadilan. Nabi nemungkeun kahebatan, Nabi nemungkeun kabageran, matak aya bukti otentik Islam bager, Nabi buktina. Cek baheula Pak, Islam bager, Nabi buktina. Aya urang Islam bager, aya bukti bager ti urang. Masuk jawab da apal abdi ge tina kicep lagi kicep karumed atuh. Ari heueuh Pak. Heueuh nya. Matak entong sok hirup pang solehna. Entong sok hirup asapang benerna dibawa ke arah jeung jero diri bakal sadar ternyata urang kurang jeung kurang matak judul mimiti kuring ngomong jelema nu luhur ilmu bakal sadar karena bodohna diri haranya anak ustadna cek batur pinter pelebah mana da jelema pinter malah pinter nyarita pinter amalan tina geus carita jelema pinter maca Quran cantang tuh pinter dina migawe